Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, aya dua sosok manusia nu aneh, nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok, tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah ya Rabb, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjeun ya Rabb? Lamun dicaritakeun mah panjang ceuk Pangeran Jibril, bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula, kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000. Bejakeun kanu mabok, janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge, teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb, sial tah nu mabok. Bejakeun aing nu agung, kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum. Sampaikan. Malaikat Jibril langsung datang deui ka guha, ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah, hayang mi'raj. Allah bakal manggihan ka anjeun, alhamdulillah. Tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum. Oh, tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti ka aing geus, aing mah ibadah geus endeusan ku ari mah, aing dek ka kota dek mabok ku ari mah. Dibalik Haji Jamal teh modelna. Coba datang ka nu mabok. Cek. Allah bakal manggihan ka Aceng. Sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah, bisa teu bisa ka Allah. Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 ka liang jarum. Mantap jaknyana. Allah mah teu kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000, iraha bae ge eueuh sekat antara kula jeung Allah, Allah jeung kula, iraha bae barang penting jeung sabaraha bae. Deh bohong tawa bahaka sakitu mah. Ya Allah ya Rabb, ngalayang ka luhur langit. Mantak nu mabok sing hade. Ye, asal ulah mabok korupsi bae. Bajingan tah maksudna. Nah, cerita tentang Isra sering tertuju ka Kangjeng Nabi, cerita tentang Mi'raj luar biasa. Nu kuari rek dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati. Dunia langit bumi